Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ibu-ibu, mama, teteh, jamaah pengawasan anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu maha luhur. Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu jamaah pengawasan rahimakumullah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina gangetan ayeuna urang masih kene dipasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Anu mana alhamdulillah urang sakedap deui bakal ngaharepan tahun 1448 Hijriah. Ayeuna teh bulan Dzulhijjah tanggal 20 sakituan lah. Oke, tos Dzulhijjah ya Muharram dinten Salasa 1448 Hijriah. Alhamdulillah orang masih kena dipasihan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Anu mana mungkin urang lamun dina tahun baru diantawisna nya soal asarna urang sholat sunnah mutlak laju maca doa akhir tahun. Kumaha doana baca bae tingali dina majmu syarif seueur. Mohon sebelum maghrib berarti tos salat asar. Nah, lamun tos salat asar masak, nyeuseuh, nyapu engkena lamun deuk salat teh sok males. Nah, makana tos salat asar langsung bae. Tidinya ngadoa. Doa akhir tahun. Akhir tahun 1447 Hijriah. Engke tos salat maghrib ya, salat sunnah orang biasa maca istighfar, latu tidinya orang salat sunnah badiah maghrib, nembe salat sunnah mutlak, salat sunnah tahun baru. Toh tidinya maca doana doa awal tahun baru. Doana mana baca bae dina majmu syarif. Karena satahun sakali sami bae abdi kitu apal dibaca sarua. Nah, karena satahun sakali dipakena. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin urangnya anu dina tahun bakareup 1448 eta leuwih bagus, leuwih hade, leuwih keberkahan tinimbang tahun 1447. Jeung deui dina tahun 1447 nu ayeuna nu kaburi mugia jadikeun pengalaman jeung pembelajaran kanggo urang sadayana. Eta merupakan salah satu tanda syukur orang ka Allah Subhanahu nah diantarana tanda syukur eta orang ayeuna ngaji. Nah orang tadi ngaji Quran babarengan. Nah eta merupakan salah satu tanda syukur ka Allah. Lamun urang ngomong alhamdulillah aing dibere panjang umur ku pangeran. Ngaji henteu, salat henteu, kumpul-kumpul henteu, eta mah syukur ngasyukur bohong. Karena syukur eta diantaranya adalah mempergunakan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah pada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Diantaranya ngaji. Tadi kurang dikaji, orang ngaji babar. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Di antarana urang ngagolakeun nikmat mulut, nikmat letah pake ngaji Quran.
berarti orang ngagunakeun leta orang pakai ngaji eta ngaranna tanda syukur. Lamun orang ngagunakeun leta orang pakai ngagibah ngomongkeun batur eta ngaranna lain syukur, tapi na eta mah nyeksekan nya. Jika orang mereka kadaharan loba urang diberikan racun bikin kurang tahop dahar kadahar pasti dahar pae syukur ya eta mah lain syukur tamanya eta mah ngaranna nyeksekan. Ngan bahasa urang masuk syukur bae nyata syukurin dia syukur dia nya. Nah tak eta mah beda setik antara syukur jeung syukur beneran. Urang mah kan nyebut kayak gitu lamun aya jelema lamun aing waguling mau motor ngoeng laju pas aya batu ngaguling goplak be syukurin dia. Padahal cek orang teh syukur berterima kasih kan. Nah tapi diantaranya itu adalah timbal balik karena ngalakonan hal anu teu endah. Watah sabuhum mangga tingali kurang mahrojna jeung panjang pondokna. Watah sabuhum mimpa ngarapan harup alif izar ngarana aiqa manto bae dua harkat zauta zo mah beda jeung do-nya macana ulah aiqa dau ieu mah zo ulah aiqa dau aiqa zo beda antara do jeung zo. Contoh waladho beda jauh ya. Ghairil maghdubi beda. Aiqadhu lain aiqadhu nya aiqadhu. Ngaji Quran orang salah huruf nya maka eta salah. Nah, salah huruf be orang jika tadi ngaji tang ada ikena kabehan aiqadhu aduh do ulah salah eta. Lamun lain keur belajar mah eta jiga nama keur lomba mah langsung cet lulus langsung. Karena keur belajar pada mah kabehan ayo lanjut keur belajar. Kitu lain akal urang ge lain aya budak atau budak bela keur salah. Ayo lanjut bae kayak bisa ayo lanjut terus. Tapi lamun kira-kira keur lain belajar atau orang ke wawancara yang bakal diterima tante pas nana salah langsung kan orang ngap ditolak tidak diterima benar tak? Karena eta mah pan langsung praktek. Tapi lamun keur belajar nya akal orang ya keur belajar mah salah lanjut hai kayak bisa hai bae terus bae kayak kapanggih tuh didinya kan logika orang akal orang asup ternyata perbedaan belajar jeung henteu eta didinya ngakal orang bae ge. Aiqadhu tanwin patang harapan huruf wau idgham bi gunna ngarana wa hum ru mimpa harapan huruf ra izhar bukut lamun eureun didinya eta jadi mad arin li sukun karena di luhur tanda waqafna al waslu aula diwasolkeun leuwih utama lamun teu kuat napasna didinya bae wa hum rukun. Tapi lamun napasna kuat keneh mah ngaranna ge diwasolkeun leuwih utama. Ngan lamun eureun teu naon kan gitu meureun. Ai kuat keneh mah geura belempang. Ai geus ngos-ngosan mah ya daripada pingsan tengah jalan eureun. Bener tah? Maca Quran ge sarua. Nya lamun geus teu kuat eureun. Ulah ieu mah kadang-kadang urang sok mangan beurang terus ulah batu sampai bengek keneh. Urang ge sarua. Teu kuat meureun geus nya. Wahum rukudu tanwin patah tanwin domang harapan huruf au idgham bi gunna wa nuqallibuhum za karena panjang ieu mah kurang disingkatan be nya zal gede zatal yamini wa zatashimal eta mah geus didinya tuh mah teu kuat. Nah kurang terusun sampai kana bil wasid ngos-ngosan apasna ge nya geus bedinya teu naon lah. Wa qalbuhum mimpa ngarapan huruf ba irfa syafawi basitun irfa zira matabai zira'aihi bil wasid. Nah eta mah tanda waqafna al waqfu aula eureun di dinya leuwih utama. Lawit tala'ta
alaihim lawallaita minhum firarau idgham bi gunnah wala mulita minhum ru'ba ba mad iwalitan win panjangna dua harkata. Jadi lamun urang maca Quran lamun keur salah yang diampura kene ulah eureun belajar pokok namanya. Lamun kira-kira urang belajarna eta teu aya pangampuraeun dasar mah salah sia belajar henteu daek maca salah atuh di mana letak ampureunna nya makana urang ulah eureun belajar atawa mun aya nu can ngaji urang nya tuh bijakeun mah ayo bae terus ngajak muleureun eta mah daek teh henteu ulah dipikiran terus deui urangnya hanya pewajiban urang nyampekeun. Nah, ari eta mah cenah urang rada pusing karena urangna egois. Mana egoisna hayang menang sorangan, kumaha menang sorangan kieu. Urang kadang-kadang hayang siga hayang batur eta seperti apa yang kita harapkan. Eta nu kadang-kadang urang nyeun marah. Karena marah itu muncul secara psikologi dari keinginan yang tidak tercapai. Kahayang teu tercapai, marah, emosi, bener teu? Nya lamun kira-kira eta urang boga kahayang atau anu halangan urang keheul biasana sok marah. Tah oleh karena itu jangan berpikiran batur ku urang bisa dirobah eta teu meunang. Tetapi kita melaksanakan tugas hasilnya itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakal ala Allah kumaha Allah. Nah cuman kudu di garis bawahi sekeras apa dan seluas apa usahanya kan gitu meureun agus bener-bener mah nya gitu atuh piraku amat nah gitu tah ieu dina ieu surat Al-Kahfi teh diantawisna urang ngalanjutkeun tentang sejarah Ashabul Kahfi wa tahsabu mayqadza wa hum rukun wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Jang lamun aranjeun nyangka kana Ashabul Kahfi bahwa aiqadzon halna eta Ashabul Kahfi teh harudang wa hum rukun padahal eta Ashabul Kahfi teh sare di antarana nya unaon disangka naon ngaranna henteu sare karena matana eta cenah ge nu keur di guha eta matana henteu nutup keur waktu datangna dina ieu tafsir dijelaskeun namun baca kana waktuna moal cukup sajam dieu nya. Jadi secara ringkasna bae. Ketika eta Ashabul Kahfi datang ka eta gua, cek urang teh mah waktu subuh. Tareh ka isuk. Pas keur sarena eta dina waktu isuk. Nah, eta selama tidurnya eta matana teu peureum jika urang. Lamun urang mah kana nu peureum matana nutup, Ashabul Kahfi mah buka. Makana lamun anu datang eta kadinya, eta sieunun. Terus deui wa nuqallibum zatal yamin wa zatal shimal. Eta Ashabul Kahfi teh sarena henteu cicing bae jiga nu paeh. Nya tapi zatal yamin wa zatal shimal gerak kadang dibalikeun kadang ka kanan jiga urang sare cek urang teh mana marugah tanan bahasana. Nya milugah mah. Marudah. Jika urang sare, urang mah pantes sadar lain. Urang mah sare di dieu isuk-isuk di pojok. Mending lamun di pojok mah kadang-kadang ragam di handap. Ya, eta ge kurang sarua kan. Ashabul Kahfi pun begitu, kadang-kadang maka kanan, kadang-kadang maka kiri. Tah, digerakkeun ku Allah. Supaya kunaon cenah alasana supaya ulah ngahiji jeung tanuh supaya ulah engkena lama lancah segala macam. Karena mun tegerek mah cicing-cicinget ge. Dan urang dicangkolkeun di dinya cek naon bae. Nya, menang 2,5 tahun beta lomba-lomba lancah. Atau lamun dihandap di kurang na tanuh nya di gua. Eta kan kena bakal ngahiji jeung taneuh, kurinyuh segala macam. Tapi lamun bulak, nah kan tadi deui kan secara logika kan moal ngahiji jeung taneuh, bener teu? Tah makana dina basa Quran wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Ieu teh lain nandakeun bahwa Allah teu mampu. Selama 309 tahun eta Ashabul Kahfi jasadnya utuh. Tetapi di situ kan aya likulli syai'in sababun. Setiap segala sesuatu itu pasti aya sebabna. Makanya supaya kaharitiku akal. Nah, kunaon eta cenah selama 390 tahun eta teh jasadna masih kena utuh. Ulahkeun ulah zaman Ashabul Kahfi nya. Kamari kan eta bulan-bulan kamari tarame puas dan nerangkeun bahwa daerah Sumatera itu ada orang yang meninggalnya ada yang 70 ada yang 100 tahun ketika tanahnya mau dipindahkan jasadnya masih utuh
Karena memang ahli Allah, orang alim, orang rajin beribadah, orang soleh soleha, itu jasadnya kan masih utuh. Moal hancur dimakan rayap, moal hancur dimakan tanah. Ulah kan jauh-jauh diurang. Nah, lamun anu sok ningali kubur, eta kadang-kadang lamun kuburan baheula nu bedi tulen nu anyar. Nu anyar mah kan ngaranna eta kuburan kan. Nu heubeul mah kan nu loba. Kadang-kadang anu gali tah, cok nu katia tuh nu apal tukang ngagali kubur mah tuh ka Umar ya. Kadang-kadang ngagali eta kain kapana utuh. Tubuhna utuh. Sok ge aya. Tapi aya deui anu kadang-kadang tulang na ngahiji. Ulu jeung ieu ngahiji cenah. Eta berarti dirempet tegana ku tanu. Tah makana di antarana orang yang soleh, orang yang baik, beriman, bertakwa pada Allah, eta jasadna utuh, kaena ge utuh. Ini menandakan ashabul kahfi 390 tahun, bajuna eta kene, jasadna eta kene. Nah, eta orang kudu yakin kadinya. Wakal buhum bas itu muzara'ahi bil wasit, ashabul kahfi mah di jero anjing namanya eta ngababarkeun dua sukuna di hari pintu buana. Cek urang teh mangadakom bae dua leungeun kieu bae. Nah, lamun sok nempok ngadakom teh anjing kitu tah, bagi nungguan gitu. Tah ngajagaan. Lawit tolak ta'alaihim lawal laitaminhum firara wala mulitaminhum rubba. Lamun aranjeun nempokan eta ashabul kahfi, pasti aranjeun teh bakal lumpat tina eta gua teh karena naon? Karena sieun. Kumaha teh sieun anjing? Eta guana dijieun serem. Makana urang lamun sok nempo gua, eta sok serem. Nya, perasaan urang teh sok serem. Sebenarnya di Hapungkur tahun sebenarnya 2005 apa 2000 jalan-jalan ke mana ke Bandung. Terus ayah gua ieu teh jangan tah pembantaian teh cenah deket ngan ngaranna wadukna tah Saguling. Aya di dinya guana tah gua Jepang Belanda tah naon tah. Foto-foto di dinya. Cek. Pas ditempo. Fotona guana teh aya. Ieu mana ngaranna kisah nyata abdi. Terus rencangan mah di Burina. Aya juri kan? Penampakan eta geus gua mah ti baheula naik itu juga ieu nya makana ya lamun nyaritakeun bangsa gua nu karitu eta teh memang kadang aya kadang henteu ngan dina ayat nu terakhir ulah terlalu diperdebatkeun nya bener teh dia bener teh geus eta mah malamun masalah nu karitu nya aya buktina heuh geus memang aya ieu kejadianna memang bener tapi ulang pirak udah mah yeuh jok wae dipoto jaburina ge jago atuh anu ja ieu ge pirak udah masarem dia tah mah gua teh naonan tah ieu ashabul kahfi guana disieunkeun ku Allah sehingga jelema kadinya hayang lumpat serem katempona makana di urang ge gua eta kadang-kadang sok terasana serem gitu ieu ge dibuat serem guana sehingga kabeh pada lumpat tah ieu nanakeunna bahwa urang kudu yakin baheula aya tuh nya pas gitu bang kebal etanya kan 390 tahun diudangkeun bang atas diudangkeun kapan ye nya eta dia selanjutnya nanya urang di dieu geus sabaraha heubeul sih geus udang teh kabehan jiga urang ngendong nya sare lah juga selelap kasarean pan urang we udang pas ngobrol kieu urang di dieu sare geus sabaraha heubeulnya ituin paling ge beung karek sapoe karek setengah poe deui da mah bener pan gawe sare kawan urang lamun ngendong di mana benya karebekan beuteng waduh lapar kumaha lapar nitah yang dia tawidna menurut Ibnu Katsir namanya tamliha dia suruh membeli makan ke luar ngan bejakeun wae namun di ditu ulah ngomong kunaon ya kami di dieu engkena kami mantap di baledog deui engkena diantak nah nyembah deui makana hade bae terus milihna bener beulina beuli kadaharan anu halal jeung ulah biasa pas ketika pas waktu meuli kana padagangna eta perakna masih kene perak Raja Dikianus anu 399 tahun yang lalu kanyahoan barang gitu mah ditanyakan ieu maneh ti mana atuh ieu mah uang kuari ternyata itu adalah uang yang perak yang pada zaman dulu ditanyakan bejakeun kana rajana belah mana tuh bed itu di gua ketika pas waktu kaditu memang pada waktu tersebut rajana raja soleh cuman ada perdebatan iya ketika pas waktu dikumpulkan di padang mahsyar jelema teh dikumpulkeun ruhna doang apa jeung jasadna jika orang kuari aja lamun nanya orang engke kapan bakal dikubur
ketika dikubur pan jasad orang hancur. Engke cenah pan urang cenah arwah urang aya dalam barzah. Nyata aya jasad urang pan aya di kuburan. Tak urang terus kebel pan urang ketika ngagali kubur pan jasadna hancur. Nah, kemudian ketika di padang mahsyar dikumpulkan di penta pertanggungjawaban eta ruhna doang apa jeung jasadna sagala? Ruhna doang apa jeung jasadna? Tah eta nu terjadi zaman pada waktu itu. Cek sebagian mah atuh ruhna doang. Cek sebagian atuh jasad ruhna jeung jasadna. Tah iya ngajawaban nya dina surat Al-Kahfi nya ketika Ashabul Kahfi sare seakan mati, kemudian yang bangun itu jasadnya, ruhnya apa keduanya? Keduanya, ruh dan jasadnya. Nah itu menjadi bukti bahwa ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban ruh dan jasadnya. Nah iya kan tak? Ashabul Kahfi tidur nyasakan mati padahal tertidur 390 tahun, dibangunkan itu untuk menjawabnya perdebatan di antara mereka di penta pertanggungjawaban ruhna apa jasadna doang ya. Ketika mereka menyampaikan bahwa kami dari 390 tahun yang lalu kami kemudian sudah dibangunkan, nah jadi bukti jaruh jeung jasadna sagala aya keneh. Ketika sudah menyelesaikan permasalahan kemudian meninggal kembali. Tadi dinya kena di Ashabul Kahfi. Henteu dikubur tadi kumaha? Guana bae kitu ditutupan jeung anjingna sagala ngaranna kitu mirip di dinya. Tah jadi eta urang boga pelajaran ti dinya, yakin urang. Berarti engke aing bakal diperintah pertanggungjawaban ruhna jeung jasad. Lain ruhna doang. Nah, atuh mohon kana sholawat ge aya. Namun kadang-kadang urang sok mohon kadang-kadang orang sok ragu kan, ragu nama kieu pan urang. Nah urang jasmani rohani nya, urang ninggal dikubur. Ruhna cenah ka alam barzah atuh jasadna mah geus hancur jeung naon jasadna. Nya teu. Tah ketika dihudangkeun eta dihudangkeun ruhna doang apa jeung jasadna. Nya teu. Sedangkan orang ketika pas waktu beres yang kiamah beres kabeh nya kan terus beres tidinya kapan aya ngaranna yaumil kiamah eta aya beberapa step nya kan aya alam rahim entos urang lewat alam dunia wari engke alam akhirat diantarana aya tah ke alam kubur jasad alam barzah eta ruh tos tidinya kiamat tungguan kabehan pancenah nu sare kebel ulah sare kebel urang bae keur peuting sare jam 10 sampai ka isuk tadi karasana kabel ka sakedeung hayang keneh puguh mah laju kuari ngaji tadi di jam setengah 9 kuari sampai jam 10 kabel ka sakedeung. Nah tapi lamun urang kira-kira nungguan batur nungguan anu nek bayar hutang ieu 10 juta sajam kagak sakabel ka sakedeung apa saha nu nyen kabel jeung sakedeung atuh mohon. Ketika orang babarengan dengan orang yang kita sayangnya satu hari nya makana aya peribahasa duduk bersamamu satu hari bagaikan 1 menit rasa. Karena dengan orang yang kita sayang, tapi geura babarengan jeung jalma anu kurang teu kahewa, duduk 1 jam bersamanya bagaikan hidup setahun. Nya. Tah eta nu kuari sare nungguan nya engke bakal diudangkeun kabehan aya alam barzah alam kubur ke alam mahsyar dikumpulkeun diudangkeun di alam mahsyarnya eta ruhna jeung jasad. Nah tah makana urang kadinya kudu ya yakin. Tah mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim abdi umum kanggo jamaah sadaya bila kata-kata nu